Sampurasun tepang di sareng abdi Najwa Natania dina acara Ngupas Warta anu ngayakeun informasi aktual sareng faktual tanggal 21 November 2021. Permislah, banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur. Nalika hujan gede turun di wewengkon ieu, cai jeung material sajana asup ka imah warga anu di sisi walungan. Lokasi anu kataranjang banjir diantarana di wewengkon Bumiaji. Deresna banjir bandang ieu pamisa malah mampu mindahkeun kendaraan bermotor. Dina video ieu urang tiasa ningali aya minibus kaseret ku banjir nu deres. BPBD keur ngayakeun pendataan pikeun nganganan ieu banjir. Katingali banjir jeung leutak ngalir ngaliwatan wewengkon padumukan. Dan samemehna BMKG geus sababaraha poe ngaluarkeun peringatan waspada banjir. Sementara eta, di Sintang, alatan kataranjang banjir, saurang sepuh kedah diungsikeun ka Parahu. Geus 2 minggon Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, hiji sepuh anu teu damang malah kudu diungsikeun ku Parahu lantaran cai anu luhur. Salian ti imah nu kakeueum banjir, oge ngalelepkeun jalan gede di Kabupaten Sintang sarta ngaganggu kegiatan warga. Rupina mun sakitu anu kupi hatur kusim kuring Najwa Natania dina Ngupas Warta. Abdi Najwa Natania pamit mundur pami mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.